Wanci burit surya rek pamit. Di mana sih adik? Wah, itu di mana ini lo baca tanya. Si adik tanya dengan jarang kawas seprit. Rek naon? Tahu bawa naon eta? Asikuan ku sia ya kadelana naon? Aduh, eta ditanya mesti keneh we nyereng. Rek dijual ka mana teh kalapa teh? Oh, nya ka warung we kan itu saha we nu meuli aing mah da butuh. Lain sabarahan atuh teh kalapa teh? Nya umum we goblok 7.000-an sia teh. 3.000 lah dibikin mah. Hah? 3.000. Wah, kira-kira sih goblok buru ngarakna we atuh 3.000 mah. Wah, geus murah eta mah tuh kalapa mah. Sia teh ka mana teh meni gaya. Wah, tuh rek ulin we. Jalan. Pun sama geus baku kacamata naon. Oh, da orang kaya mah tuh kieu. Pika garaya gitu nih kan. Lain sih. Bawa loket aya duit. Wah, tinggal itu duit tunggu masa kayak nawar kalapa oke. Oh, jisok nu balik itu nawar kalapa. Oh, 3.000. Hah? 3.000. Aduh, si goblok. 7.000 goblok sih teh umur lah. Sia tuh baheula ngan balangsak jeung balangsak we hirup. Dirahadek jiga aing. Nah, sia. Pagawe anak aing mah di kebon. Pagaragan teh ngari pujung dieu ulah di kebon wae teh yang kieu tadi kebon di bengkung. Sia mah banar atuh pantes goblok. Eta kudu cara aing teh hirup mah. Eta kahatna nih sepatuna mah kitu goblok. Oh, nyaho atuh. Sepatu model ayeuna. Sesuai jeung pakaian gini kan. Pakaian rapi, batik kaluhur. Sok-sok atuh nu bener sih teh. Oh, 3.000-an lah. Moal ke 7.000-an lah. Lah, amal guys, murah atuh kalapa mah. Aing 7.000 mah da jual sabaraha atuh. Goblok lah gandeng gua enak dikabaturkeun sih teh. Lain ke heula atuh dibikeun moal ieu teh 3.000-an. Si goblok sok-sok atuh nu bener goblok 7.000 geus. Ah, 3.000-an kurang, kabeh kurang. 3.000-an mah. 3.000-an geus kurang kabeh. 7.000-an mah. 3.000 tas benernya 8 meureun sok sabaraha. Nah, wis teh boga duit nanti. Duit mah aya teh kurang oge teh beta kurang rek ulin oge. Oh, nah atuh teh wani kan harga 7.000-an. Oh, geus murah atuh ayeuna. Murah di mana ya kalapa? 3.000-an urang meuli ge ka batur. Kagandeng ge goblok coblak sih teh. Moal dibikeun wae teh. Harnya moal goblok aya sakitu mah sih teh. Oh, jadi atuh lah ka baturkeun aya kulu 7.000-an mah. Harnya edek goblok atuh kalau kagaya we nih. Oh, sok-sok lah. Lah, mah bener jeung lu ripuh wae mah hirupna balangsak wae sama. Duh, mun ditawar 4.000-an aya dibikeun moal gitu. Teang deh aku aing susul ah. Sugana dibikeun tuh 4.000-an. Dasar ieu mah goblok kana segala rupa. Di, kada di. Cing bawa deh kada kalapa teh. Naon ieu tuh sia teh goblok. Cing balik atuh lah aing teh capek. Oh, 4.000-an rek dibikeun mah. Sabaraha? 4.000-an. Wah, moal goblok 4.000-an mah tuh sia. Geus atuh bener mah deui atuh lah eta. Geus naik 1.000 atuh. Oh, ala 1.000 mah teh kira-kira tuh sia teh. Mun Tina 3.000 jadi 4.000. Wis gandeng goblok ah. Kade itu balik kade. Lu bener. Wis rek naon deh tuh goblok Oh, sia. sareng bawa ke kade. Oh, sia mun teu balik goblok. 5.000-an. Ada dibikeun. Ora 5.000. 5.000. Wah, moal aing mah wah buru capekna 5.000 mah. Wah, tidak urang kudu boga buruan atuh. Oh, kan bae lah aing mah rek. Diiangkeun ka ditu goblok sia teh. Kade atuh kade. Aduh, eta si goblok naon deui sia teh? Lu bener atuh sabaraha teh kalapa teh. Karena atuh loba duit goblok sia teh meni. Oh, 5.000 arek mah. Cing meuli teh. 5.000. Mun arek masuk genep setengah lah. Genep setengah. Heeh. Ah, moal kata enggak urang keur naon di kalapa. Juga ka batur lah. Nang ripuh-ripuh aing goblok aing geus dua balikan sia teh kartu teh goblok blok. Oh, sukan teh rek dibikeun aing mah atuh sakitu, harga sakitu. Ka balikan bae sia mah goblok teh goblok. Goblok teh. Nyiksa we nu pukul mah sia mah Oh, goblok. kan mantap lah kade tuh mantap lah. Ya goblok nu batu. Jual kade tuh kalapana ka batur. Gua ngagawean batu dah unggul goblok sia. Oh, duk lah. Goblok itu goblok. Terus goblok. Goblok. Gua bawa kade tuh, bawa kade tuh gandeng lah. Capek aing teh goblok ulah gini. Oh, gua tuh bawa kade tuh lah. Rencana Jual ka batur.